Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ku abdi pika hormat, Bapak Dedi Pinsker SPDK salaku guru basa Sunda sareng rerencangan anu binggah. Langkung ti payun hayu urang panjetkeun puji sinareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu dina enjing ieu masih mapari kesehatan ka urang sadayana. Dunggi ka urang tiasa riung mangpulung di dieu. Dina kesempatan dinten ieu, abdi bade ngajak ka urang sadayana pikeun muhasabah sakedapan nanggunaan hiji hal anu sering dipopohokeun tapi nangaduhan harta anu teu ternilai. Nyaeta waktos. Naha urang sering poho pentingna waktos? Nyatana, waktos mangrupikeun aset anu teu tiasa dibeli, dipanjangkeun atanapi diulang. Waktos nangaduhan perang salaku pencipta kenangan, sareng penggerak kemakaran pribadi. Waktu nu geus kaliwat moal balik deui. Ku kituna hayu urang babarengan, mimitian janten lakung bijaksana dina nangagunakeun waktos anjeun. Hayu urang jadikan unggal detik kesempatan pikeun diajar, ngamekarkeun sarta nangunakeun eta pikeun hal positif. Sebab nalika urang ngahargakan waktos, urang sebenarnya nanghargaan hirup sorangan. Sakitu anu tiasan didugikeun, kirang lakuna abdi nyuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan. Abdi ngahaturkan nuhun ka para hadirin anu parantos masihan waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.